cak Kangjeng Nabi, yasfa'u yaumal qiyamah salasa, bakal nulungan jaga di poe kiamat 3 golongan manusia. Nomor kahiji al ambiya'u, geus jelas sama para nabi, para rasul. Nomor kedua al ulama wal ulama'u, nomor katilu was syuhada'u, 3 jelema eta nu bakal nulungan saat orang ditimbang. Loba jasa kagorengan di dieu, loba jasa kagorengan begitu ditimbang teh ye cak malaikat jai mah pinarakaeun. Jol Kangjeng Nabi Muhammad nulungan lantaran orang sering maca sholawat. Yo tilok maca sholawat ke Kangjeng Nabi teu wauhun. Pan urang lamun maca sholawat mah kuari sholawat urang jadi malaikat laporan ka Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam. Saya abdi sholawat ti saha? Ti Pacamat. Camat mana? Camat Pasar Kemis, Pak Asep. Pan jore amat teu husu sholawatna sakieu. Jore bentukna ge. Sia cek Pak Asep teh. Ya teh bang sialnya nama. Tah. Maksud teu Pak Bambang maca sholawat datang ke ditu pinclang sholawatna cek Kangjeng Nabi teh ieu saha sholawat ti saha Pak Bambang pan pinclang atuh bari lurak lirik ka jahe nya mah teu beres Pak Bambang maca sholawat teu beres lamun maca sholawat teu khusyuk inget ka dunia inget ka jabatan inget ka awewe datang ka ditu nya jore nya jobet nya pinclang barang datang mah ieu sholawat saha bagus amat Masuri pan mataan matana pake neuli jahe bae jore deh bae. Iya saya sholawat ya, iya mah sholawat terus di. Ganteng awat cenah ieu ieu. Ngan leutik. Sholawat urang jadi malaikat ka ditu sing hade. Nu mantak seringan maca sholawat dilaporkeun ka Kangjeng Nabi. Ketika orang ditimbang engke aya kagorengan, aya Kangjeng Nabi. Cak urang teh kok Kangjeng Nabi nulungan abdi pan anjeun umat kula pan abdi diaku sebagai umat pan loba maca sholawatna kok tuan loba pan malaikat setiap sholawat jadi malaikat. Nah kemudian laporan ka kaula geus numpuk triliunan malaikat kula leuwih nyaho. Masya Allah nikmat jasa tuh itulah hiji ambiya para rasul. Nomor kedua ulama ieu bisa nyapaatan cak Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasa hiji al anbiya 2 al ulama nu mana ieu nu bisa nyapaatan apa ulama Golkar hating boro-boro nyapaatan nya geus sapaataneun moal bisa tuh apa ulama proposal geus numpuk jasa di kabupaten lain proposal kos kitu teh teu bagus lain ulama ul akhirat mah. Ulama nu mana tuh ieu? Ulama nu tadi teh nu bisa mi'raj ka Gusti Allah melalui salat. Etalah ulama nu bakal nyapaatan. Katilu syuhada anu gugur ni bedan laga anu memperjuangkan agama Allah.